Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa yasku doikol ma'asi pakaan nama yasku rabbahu. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Wa man tawaddo'a li ghaniyin li ginahu faqad dhahaba sulusadinihi. Walau alam ya muradi. Kangjeng Nabi ngadawuh sing saha jalma anu diisuk-isukna di waktu isuk geus ngeluh kasulitan hirup ka jalma sajen, ngobrol kasusah hirup ka jalma sajen, maka seolah-olah emanya teh ngeluh ka pangeran ka Gusti Allah. Sing saha jalma anu isuk-isukna ngarasa susah ku urusan duniawi, urusan ku kehidupan dunia, maka berarti mana geus hewa atau benci ka Allah dapat eta. Jeung sing saha jalma anu merendahkan diri, hormat ka jalma beunghar, ku pedah beunghar, maka teman-teman leungit 2/3 iman atau 2/3 agama. Tina hadis ieu diambil pelajaran tilu rupa. Nomor kahiji larangan berkeluh kesah. Ulah sok ngeluh, komo bebeja ka batur, isuk-isuk geus ngeluh ada kesulitan sorangan. Isuk-isuk anu kuduna isuk-isuk teh urang gembira liang ieu mah bebeja ka batur teh urang teh boga kasusah mengeluh. Sanajan memang jelema dina Al-Qur'an surat Al-Ma'arij carioskeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal insana khuliqa halu'a. Sanjana jelema mah diciptakeun teh sok mengeluh. Ida masau syaru jazua, di mana menang kasusahan sok ngeluh sok riweuh. Wa ida masau khairu manua, di mana menang kasayan mah sok poho. Eta sifat jelema. Jelema bener kitu. Sabeuna ayat ieu teh sindiran ka urang, ka jelema. Di mana-mana menang ayeuna kasusah ngeluh, sok urang keriweuh mah kegering, kesusah da ngadu ari ketol. Wat kentol ngadu tungkul ngadu age nya. Kesusah mah, nah di mana geus senang mah, poho deui. Nah itu sifat urang. Maka digambarkan Imam Ghazali, lamun aya jalma lolong, kan make itek lolong mah, nya leres. Itek teh alat bantu manehna di mana jalan, di mana leumpah teh make itek. Ketika dikeresakeun ku Allah, mana bisa ningali, naon nu pertama dipikeun? Itekna padahal itu ngabantu manehna. Salila mainan lolong dibantu teh ku itek. Begitu bisa ningali, itek pangeran dipikeun. Urang ge kaloban kitu. Keur susah mah urang datang ka jelema eta ngeta tulung kumaha. Ngeluh kadinya. Ketika urang geus senang, poho ka jelema eta teh. Eta sifat manusia. Sindiran ti Allah, maksudna urang mah ulah dugieun ka kitu, kitu nya. Urang mah ulah ka kitu. Nah, nomor kadua sing saha jalma anu isuk-isuk geus ngarasa susah urusan duniawi, kakak pedang sare, kunaon ieu? Dengan sangu jeung naon nyape ieu? Kamu bukan gawe mah geuning. Urusan duniawi. Urusan dunia lah, urusan lain bingung ku saherat. Teu kieu. Aduh aya mah ieu hayang berjamaah ka masjid ieu teh, nang sieun di jalanan. Susah eta mah nya. Susah urusan akhirat eta mah. Nya, susah urusan akhirat. Ieu mah urusan duniawi. Susana teh maka seolah-olah mainna geus hewa ka Allah tapa eta. Ya. Terus yang susah urusan akhirat mah hayang berjamaah, hayang puasa, ari teh datang pamengan. Susah teh kita, eta mah teu masalah. Ya, susah urusan akhirat, urusan ibadah. Ieu mah susah urusan duniawi, urusan kanunyaan gitulah kanunyaan. Nomor katilu sing saha jalma nu tawadho jalma nu handap asor DPDP ka jalma beunghar pedah ku beungharna, maka mainna 2/3 imanna leungit coplok, 2/3 agama teh aya. Lamun urang hormat DPDP ka jalma beunghar ku pedah beungharna. DPDP ka jalma mah ningalina kadar takwana, kadar ilmuna. Sabab inna akramakum indallahi atqakum, pangmulyana di antara teh eta anu pang takwana lain pang beungharna. Lalu orang hormat pedah kanu beunghar, kalau beunghar mah tunggu siuk-siuk wae, ka jalma sangsara biasa-biasa wae. Tah, mainna hormat ka jalma beunghar pedah ku beungharna. Coplok 2/3 agama nu iman.
Jadi geus da beunghar sarua jeung urang dahara sawab-sawab sarua nya lohona 4 rakaat sewang nu beunghar oge. Jadi di hadap Allah mah sami kecuali lamun manehna jalma eta bisa nasarupkeun hartana, bisa ngamangpaatkeun hartana, infakkeun hartana jeung kamaslahatan jeung masalah ibadah. Nya ulah dihormatan lain ka beunghana ku sifat dermawana gitu. Lamun jalma beunghar sadar hartana geura-geura diinfakkeun, sedekakeun sabab boeh mah sakuan misalkan nya. Lamun boeh sakuan dibekal ka akhirat. Nah, lamun jalma kitu kae hormatan kurang. Ayo moda ku beunghar kumaha kada bising urang coplok iman urang, coplok agama urang nya. Mudah-mudahan isuk-isuk tong sok ngeluh nya, ulah sok aya rasa sieun ku urusan dunia nya. Ulah temen hormat kana beunghar ku beungharna. Mudah-mudahan urang singtiasa istiqomah sapa paosna. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.